Langit lenglang taya aling-aling, angin gunung nebak kana dangdaunan pating arulang. Di tanjakan Mapolsek Cisewu aya hiji pasang jalma keur leumpang ngalenghoy, tapi sorot panonna bangun ngagedur rasa semangat. Saha eta dua jalma teh? Tetela Maria jeung Jackson, cenah rek ngajugjug ka data dangder nu pernahna ditutugan Gunung Gedogan. Nyi, nyadak sangun teu? Bisi urang lapar kayak di kebon. Tanya Jackson. Nyanda Kang. Alus atuh. Bisi poho kade, jeung konggora, jeung pada beureum, bisi teu kabawa. Insya Allah Kang lengkap eta mah. Walon Nyi Maria bari ngomekeun akeupanana. Barang bras ka jalan datar kadu, ras Jackson teh inget ka sobatna keur ngora anu ngaran Mr. Joseph. Reg manehna eureun. Nyi, aduh, akang ngasa inget ka sobat baheula ieu. Urang nyimpang heula ka imahna, sugan we aya. Ari Akang. Bade naon Kang? Pan rusuh urang teh bade ka kebon. Bilih kabujeng hujan, apan usum ngiji ayeuna teh. Alah, sakedeung we. Akang mah nya atuh kumaha Akang we? Jackson ngabedol leungeun Nyi Maria, tuluy ngagidig nyamperkeun ka imah Mr. Joseph. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jackson nuluk salam. Waalaikumsalam. Cenah tembal anu di jero imah. Brai panto dibuka, Gening anjen Jackson. cek Mr. Joseph. Alhamdulillah, aya geningan. Jackson kacidang rasa bungahna, sanggeus dihiap ku nu boga imah, maranehna arasup gek diuk dina samak. Atuh pamajikan Mr. Joseph kapak-kapak nyuguhan, kayaning cai kopi, lalauhna kulub sampeu. Nyeta, kuring teh rek nanyakeun gitar anu baheula diinjem geningan. Gitar. Aya keneh gitar mah. Duh ngagantung dina tihang. Cek Mr. Joseph nunjuk kana tihang imah. Rek dibawa. Moal. Rek tuluy dibikeun ka mister. Baik we urus. Cek Jackson. Alhamdulillah atuh. Nuhun. Kayak kukuring bakal dipupusti. Atuh